Assalamualaikum dulur salam buru barea salam dunia tepang di sarang tata dan miharja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Eulis Titi bagian ka-33 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Beres ngadongeng kusiwel Eulis ngaluarkeun carecetna dipake nyusutan beungeutna. Sudrajat mani celemet barang miring saputangan teh teu kapalingan puguh saputangan anu na nukung siti heula leungit buka di mana ragragna. Ngan rada ham-hamna teh dumeh ieu mah aya suatanana nu dirupakeun kembang ros beureum jeung bodas parendeng. Kunaon engkang ningali bae? Eulis Titi ngagelenyo imut api-api nu teu surti mireungeuh petalakuna Sudrajat nu molotot bengong. Eta ningali carecet sae suatanana kembang ros beureum bodas. Sudrajat ngabang baleerkeun teu wanian ngaku bisi salah lain nu manehna. Suatanana mah ngahaja kenging Eulis etang-etang ngabadikeun kembang ros nu urang teh. Mung carecetna mah timu ieu teh engkang tina bangkuna warung biruki di beos. Eulis ngagelenyo imut. Oh, Sudrajat nyaritana teu kebat. Tetela eta carecet boga manehna. Inget ayeuna mah bareto basa ngopi di beos tinggalin. Sumuhun kitu ieu teu kagungan engkang. Rupina kakantun di warungna si bibi. Nyaton dianjrekan ku Eulis. Eulis miheulaan nerangkeun. Nyaku mendakan ieu carecet engkang. Eulis gaduh kayakinan yen engkang teh aya di Jakarta. Sudrajat teu nyarita deui, ukur nyerengeh netep ka Eulis Titi bari pinuh ku rasa nu sing sarua kaget. Kaget ku mireungeuh rupana nu asa beuki manis beuki geulis bae. Kaget mireungeuh wandana jadi wanter sonagar dangongna gandang pertentang. Oge kaget ari ras ku pangabisana, pinter mancala putra mancala putri, malih warni lolondokan. Oge tapis ngajalankeun kendaraan. Kitu deui direnyang hareupan musuh-musuhna. Geus mata kaget deui bae. Pirang-pirang jago penyeludup nu geus ngaringkuk hasil gawe manehanana. Ku maksud tadi ge pangna Eulis Titi minggat ti lemburna teh nyingkahan pamaksa nu jadi kolotna dumeh rek dikawinkeun ka Den Juhana. Kaduana atuh rek neangan Sudrajat sugan bae kapanggih di Bandung. Teu mantra-mantra rek kebat ka Jakarta. Komo bari jeung boga maksud digawe dina widang kapolisian mah teu ngimpi-ngimpi acan. Ayeuna sanggeus Sudrajat kapanggih malah samemehna make tepung sagala jeung kosasih nu kabuktian geuning lanceukna pituin. Maksudna hayang balik ka lemburna geus teu bisa ditahan-tahan deui. Perkara Den Juhana mah geus teu jadi ieu pikiran. Mun nya teh aya maksudna keneh kumanehna rek ditolak sapajodogan lantaran ayeuna mah geus kanyahoan. Yen juragan sastra teh ngan sakadar rama kukutna, taya hakna pikeun maksa mirusa, oge taya hakna pikeun ngawalian, memboga hak sagemblang nama ayeuna kosasih, lanceuk lalaki minangka geganti nu jadi bapa. Ieu pisan nu ngajadikeun reug-reugna hate Eulis Titi jeung Sudrajat, oge lantaran geus ngadenge kasanggupanana kosasih sorangan, yen sadatangna ka soreang teh, moal dilila-lila maranehanana rek terus bae disalametkeun. Perkara pikeun cicing namah di mana bae kahayangna, nah rek di bumina juragan sastra atawa rek di imahna kosasih di soreang anu dipake pausahaan material kayu. Lantaran kosasihna rek tetep cicing di Bandung, nuturkeun nu jadi pamajikan, nyumponan kahayang nu jadi mitohana. Waktu maksudna Eulis teh diterangkeun ka Komisaris Wawan, teu wudu sajongjongan mah Komisaris Wawan Katutiati meniting haruleng satakeur kebek. Ngarasa beurat rek papisah teh, lain ku sababakal kalengitan-kalengitan teh tenaga nu kasida pentingna sasat beunggas leungeun nu katuhu. Ngan ieu mah samata-mata ku geus kasida ngarasa heman jeung nyaahna ka Eulis, anu mun seug pajauh teh pasti kana bakal ngarasa tiblatna, sasat ditinggalkeun ku dulur pet ku hinis. Biruki atuh nya kitu keneh kakara oge pok Eulis nerangkeun maksudna. Manehna mah geus timpah leuwih ti heula rawah riwih ceurik. Ku kitu teh mah ngahiji geus meh aya taunna, turung-turung kanyaahna geus ditamplokeun kabeh. Puguh manehna teh teu boga pisan anak. Malah teu kungsi ngalaman burung-burung acan kaburu ditinggalkeun maot ku salakina.
Tapi sanajan pada mika berarti ditu dihalangan ti dieu, pugusaha nu teu inget kalemah cai beuti pamelaran baheula zaman keur budak. Ongkoh memang geus jadi kudrat irodatna pangeran. Moal aya hiji patepung lawung mun teu ditungtungan ku pipisahan. Tegesna aya mangsana patepung oge aya mangsana papisah. Paribasa sapunjere pegat simpai, jaga mun dibarengkeun ku pangeran, geus tangtu bakal patepung deui, geuning cek paribasana oge. Gunung jeung lolongkrangna sanajan deukeut teu bisa patepung. Manusa mah sanajan pajauh pira aku make moal bisa tepung deui. Nepi kana waktuna nu geus ditangtukeun, sadan Nash pulas kopi ngora geus ngabagug di sisi jalan. Sakedeung deui bakal ngabiur mawa manusa-manusa nu rek marulang kebomolih pakandangan, diriung-riung ku nu rek mileuleyankeun ngayakeun pangjajab ngan ukur ku teteupna panon nu rambisak pinuh ku cimata. Bari dibarengan ku pangdoa nu diebrehkeun ku kunyemna biwir-biwir bari ngageleter pinuh ku picerikeun. Ajun Komisari Polisi Darmawan katut Yeti tembong haleungheum ceudem pinuh ku pihujaneun. Kang Odi anu ayeuna ngajalankeun opletna Sudrajat, oge Kang Daman katut ceining riuk beungeutna pada reueuk kapindingan mega hideung. Komo Biruki imah ti tadi mula geus pras-pris meheulaan sosoranganan bari ngeukeubeuh eulis Titi siga nu harea meunang rek ditinggalkeun teh. Ulah micen atuh geulis sing sering we eulis ka dieu. Keung temen ayeuna mah dirompok teh. Biruki saterusna mangading diut ceurik. Taya panginten micen babi. Tangtos ku eulis teh bade dilongokan. Ulah kirang-kirang ngahapunten webi. Eulis teh tos ngarerepot ka bibi. Sareng eulis teh ngahaturkeun sewu-sewu nuhun kana sagala kasayan manah bibi anu parantos ngarasanan eulis. Duh bibi. Gabruk eulis titi ngarangkul ka Biruki bari ngaguk-guk. Antuk namah duanana paungku-ungku pada ngalumbar Cipanon kasedih. Ku kitu teh mah teu da pira aku mun teu kitu teh. Sasat eulis dijai tina kalaraanana ku Biruki. Atuh kitu oge Biruki nepi ka dagangna maju teh sasat ku ayana eulis Titi. Sanggeus seubeuh ngumbar kasonoan nya eulis Titi cengkat sarta ret ka Yeti anu ngajengjen beri rambisak teu tahan mireungeuh adegan silih rangkulna eulis jeung Biruki. Eulis wayahna ku teteh moal dijawabkeun nya. Upami engkangna nuju cuti mah tangtos teteh oge sareng Kang Wawan bade nyerengan ka Bandung. Cek Yeti bari nyampeurkeun heg ngusapan kana tonggong eulis Titi. Teteh, aduh teteh. Eulis Titi teu bisa kebat nyaritana lantaran kapegat ku bicerikeun. Nu geus ngagendok deui dina ti koro, porosot manehna ngalesotkeun maneh tina rangkulan Biruki. Gabruk bae ngarangkul ka Yeti. Duaan papukeut bari hujan Cipanon. Eulis anu geus luis teh lapur, pupurna mani bersih eukeun mah kapalidkeun ku merebaina Cipanon. Katurug-turug hantam digalentor deui ku Yeti, teu sirikna digulang gaper digugulung. Geus cukup sosonoan sarereat sluk-slak arunggah kana mobil. Nu nyekel setir Sudrajat ngarendeng jeung eulis Titi. Sedengkeun Kosasih mah jeung Neng Halimah dariukna di tukang. Ulah micen Lis, sing mindeng nyuratan tos sase mah. Kang Wawan oge tangtos merlukeun ka Bandung. Cek Komisaris Wawan bari teu petot neuteup kanu sajungeun rek indit. Eulis Titi teu nembalan ukur ingguk bari nyusutan Cipanon, ngarasa berat oge ninggalkeun kasakur nu sakitu mikaheman ka dirina. Rutret sarerea direretan. Mesin mobil geus dihirupan. Sudrajat ngareret heula kaluar netep ka Kang Daman. Ceining katut Kang Odi. Cerelat ngareret kanu sajena. Geus kitu mah geleser bae mobil dipajukeun. Tembong tina kaca spion nu ditinggalkeun pada ting arulang gugupai ku saputangan. Red Sudrajat kana radio dina mobil, cetrek disetel. Kabeneran keur aya kawih Sunda laguna sapunyere pegat simpai. Keur mah saredih dumerek pajauh, turug-turug ngadenge lagu sapunyere pegat simpai. Anu guguritanana sasat ka rareuna kana hatena. Atuh itu ye oge teu wudu matak juh Cipanon, malah eulis Titi mah nungkup beungeutna ku dua dampaleungeuna. Bakating ku ngarasa ti belat. Sajeroning nyekel setir teh Sudrajat mah bari rusras loba kainget. Komo waktu ras inget ka Nyonya Linio ngadadak nyeredet sarta nyeblak sagala. Rumasa geus boga dosa ari ras ku kalakuanana.
Ngalayanan soteh ngan saukur pura-pura patali jeung tugas manehanana nu diparentahkeun ku Komisaris Wawan. Mugi Gusti ngahapunten kana segala kalapatan abdi. Kitu gerentesna hate Sudrajat harita, tapi sanajan kitu keukeuh bae hatena mah ngarasahan jelu jeung handeueul ka bina-bina. Mangkaning teu bisa menta dihampura heula, puguh Linio geus mihlaan manten teu sangka bakal pondok umurna. Anu maotna teh istuning matak pikesediheun naker, dipateni ku urut bebenena lantaran kajurung ku nafsu rasa timburu, malahnya manehna pisan nu ditimburukeunana. Inget ka dieu beuki tambah mata kegebeganana, nimbulkeun rasa nu keukeuh nyantel dina hatena. Asa boga dosa ka sasama nu can puguh bisa leungit saumur-umur, saset nu ngalantarankeun pangna Linio ngalaman perlaya nyawa ninggalkeun ragana. Jalan Jakarta Bogor mani pagaliwota ku kendaraan nu balawiri. Kitu deui nu tarumpak kareta mesin jeung laleumpang, sirikna teu pasedak-sedak jeung beca. Tapi mobil nu disetiran ku Sudrajat tetep laju, najan bari rundag-randeg sakapeung kendor sakapeung mengpeng tarik. Kitu deui ti Bogor ka Bandung liwat puncak, mobil teh nyerepet mengpeng tarik, jalan teu boleh luak leok pungkal pengkol jeung nanjak mudun. Bari saja jalan mireungeun upi kawaaseun pikabungaheun. Tapi oge teu kurang-kurang mireunggeuh nu matak ngeri matak maruringkak bulu punduk. Puguh loba jungkrang sisi jalan. Kituna teh aya bedana jeung jalan kahirupan saban manusia anu kumelip di alam pawenangan. Tara salawasna ngambah jalan lempeng atawa datar, kudu bae pinanggih jeung pepengkolan sisimpangan atawa nanjak muduna. Mun ceuk bengbatan mah hanteu moal nepi ka tujuan. Tujuan hirup anu utama anu kudu ditempuh dina anggoning hirup ngumbara di alam fana, anu pinuh ku gogoda rancana anu matak nyasabkeun tujuan katut nyelokkeun dideleuan. Jauh mau burung cunduk anggang mau burung datang, memeh magrib teh mobil ditumpakan ku rombongan eulis titik geus ninca kota Bandung. Serepet, leok, slow ka jalan banteng, geser lalaunan, leok, blus langsung diasupkeun ka pakarangan bumina Juragan Jayadi. Burusut nu tarumpakna tarurun, nya kitu deui Sudrajat, manehna mah make ngahulang sagala. Rustras ka jalan ka tukang, mireunggah gedong katut pakarangan teh teu wudu nimbulkeun nyeredet hate. Mulangkeun deui panindeungan ka Jaban Bareto, waktu manehna keur bubujang di Juragan Jayadi. Nu kagungan bumi puguh keur araya ngagentak mapag kaluar, ari gok mani hari weus ngabagiakeun. Ret ka Sudrajat nu semu popoyongkodan rumasa boga dosa, Bareto geus kabur ti dinya. Gancang ku Juragan Jayadi disampeurkeun bari uah aeh. "Bagea Jat, kumaha cager?" Taya semu naon-naon. Iwal tinembongkeun kasonoan, leuwih ti heula geus dibejaan ku Kosasih. Yen Sudrajat nu fungsi bubujang di anjeunna teh, bisa jadi Sudrajat papacanganna eulis titi adina nu keur diteangan lantaran kabur ti lemburna dumeh rek dikawinkeun kalawan paksa. Sae kumaha juragan miwah juragan istri daramang? Sudrajat nyolongkrong bari moyongkod ka Juragan Jayadi jeung ka garwana. Tong nyebut juragan sagala atuh Jat, mama we kitu." Juragan Jayadi bari ngaranggem leungeun Sudrajat sarta nepakan walikatna. Sarta pok deui, "Cager waktu ieu mah Jat, yap atuh ka jero." Bus sarerea langsung ke tengah imah, boh Juragan Jayadi, boh Ibu Ningrum. Teu ngarasa kaget kedatangan eulis titi jeung Sudrajat teh. Iwal uah aeh nu gerecekna keur pikaconggaheun, ka Sudrajat puguh geus wawuh, ka eulis titi memang geus mafhum yen ieu teh adina Kosasih. Pangna arindit ka Jakarta ge apan rek maluruh nu jadi dulur. Bada magrib ngariung di tengah imah, gorgar ngadarongeng, boh Juragan Jayadi, boh Ibu Ningrum. Ayeuna mah beda pisan umakuna ka Sudrajat teh. Ngabasakeunana oge ngamamakeun jeung ngaibukeun, teu beda ti Kaneng Halimah atawa ka Kosasih. Atuh pikeun Sudrajat mah jadi beuki pupurungkutan. Goreng-goreng oge kaurut dunungan anu keur waktu tadi mah apan nyebutna oge juragan. Neng Halimah nya kitu keneh, ngatetehkeun ayeuna mah. Puguh keur ti Jakarta mula robah nyebutna teh. Mimitina mah biasa rada hararese sarta barudat naker. Tapi dilala mah nya biasa oge teu aya rega grumegagna atawa kagok. Waktu ngadarongeng pangangguran Juragan Jayadi teu telepek tina hal kaayaanna eulis titi. Lainna naon,
Ngan samata-mata pikeun ngeusian lolongkrang kosong obrolanana anu dijawabna ku Kosasih mah kacidadariana. Kaayaan adina jeung diri manehanana teh diebrehkeun dikoredaskeun nepi ka bubuk leutikna. Geus kitu we meureun kuduna jadi cukang lantaran pikeun Kosasih katut eulis Titi. Ngalakonan bisa tepung jeung bapana anu sajati anu nepi ka ayeuna tacan kanyahoan di mana ayana. Malah kana rupana oge masih poekeun kawan tu teu nyaho. Ae kutan teh. Juragan Jayadi mani kerung-kerung bae bangun aya di pikiran. Eta engkos inget kana rupa nu jadi Rama. Kapan engkos mah cenah harita teh geus nincak umur 5 tahun. Numawi mama luput teu emut naon-naon. Mali waktos nalika dipasihkeun ku pun biang oge sama sakali teu emut. Dau pami teu dibuka ku Pa Inspektur Sukanta mah. Dugi ka ayeuna oge panginten abdi teh tetep we paremeun obor. Dugi ka adipet ku hinis oge sama sakali teu terang. Kosasih rada-rada ngageuring nyaritana. Bari rutret ka eulis Titi nu keur ngeluk, tapi sidik bari nyusutan cipanonna ku carecet. Dedeh teuing. Kutan teh kitu lalakon engkos jeung eulis waktu keur laleutik teh. Juragan Jayadi bari rutret kaduanana, malah ka eulis mah make rada anteng neuteupna, bangun nu nelek-nelek. Lain ngaran-ngaranna sugan inget keneh kos. Saha cenah namina? Pira aku Sukanta teu uningaeun ari bener mah harita anjeunna nyaksian. Juragan Jayadi jadi taletenaker kaos anu ngandung kapanasaran. Numawi lepat mama Pa Inspektur Sukanta oge teu uningaeun. Saurna harita teu kantos diparios leres-leres. Margipun biang teh kabujeng pupus. Kosasih jadi beuki ngageuri nyaritana sasat diungkap deui ka sedih hatena. Komo eulis Titi mah nepi ka ngagukuk sagala. Cipanonna murubut geus teu kaampeuh deui. Mama ge kungsi baheula nyaba ka Gambung. Nya kitu deui dina zaman reuweuh-reuweuh. Lamun engke engkos ka Cigembreng mah sakalian we Pa Haji jeung Pa Sastra angkir sina ka dieu. Sugan we kos, mama bisa nuduhkeun ari aya katerangan nu leuwih jelas mah wah ti Pa Haji atawa ti Pa Sastra. Apal mama teh ari kayaan di Gambung mah. Cek Juragan Jayadi beri red day ka eulis Titi nu harita beuki juuh cipanonna. Mohon enjing we urang angkir sakatenan abdi ngajajabkeun eulis sareng ajat. Mugi-mugi we atuh mama pun bapa teh aya kateranganana. Nya heg atuh bisi rek ngagaloler mah capek meureun tas lumaku sakitu jauhna. Ongkoh geus peuting naker ieu teh. Teu karasa nyirelekna waktu teh ari dipake ngadogeng mah. Juragan Jayadi jung ngadeg teu buru-buru indit. Babatek heula maklum geus sepuh. Ari lila-lila cendeluk teh sok loba nu karasa. Isukna wanci haneut moyan sedan pulas kopi ngora teh geus ngabagug di sisi jalan hareupeun imah. Poe eta eulis jeung Sudrajat rek neruskeun lalampahan ka Cigembreng. Diandeg oge ku Boningrum sapeting dua peuting deui mah sono keneh. Tapi eulis keukeuh merenyeng geus teu kaampeuh ngarasa sono kanu jadi Rama. Gampil cenah kapayun mah piraku teu larba ka Bandung teh. Geus beres ngaropi oge sabada pupuli heula ka Juragan Jayadi jeung ka Ibu Ningrum. Sudrajat jeung eulis Titi cut-cat arunggah kana mobil dari yuk di tukang. Kosasih diukna dihareup ngarendeng jeung Neng Halimah nu nyekel setir. Gleser mobil maju, mimitina mah lalauna naker. Beuki lila beuki tarik anu nyemplung ngabah jalan nu kasoreang. Nu kari Juragan Jayadi jeung karwanting jalan tengkeneh di lawang panto pakarangan. Ningali kapal lebah nyemplungna mobil ngan kari urutna. Tadi oge kan sakolepat naker. Les bae diteureui ku tikungan jalan. Cag baraya duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ke-33 karya S. Sukandar. Insyaallah urang beris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nabi Hajab pamit permios.